urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor Assalamualaikum. Salam. Mak, ningali batur geus kararawin batur ulin ujang. Terus Ujang ge jadi hayang kawin. Ujang mun kawin teu nanaon mah. hayang kawin. Heeh. Boga naon ujang teh yang kawin sagala. Nya batur ge geuningan karawin we, can boga naon ge. Kawin teh saukur ku cinta, Jang. Ujang teh can boga gawe, can boga duit. Pan rokok jajan ge masih ti emak. Da calon anu dipikah hayang ku ujang ge digawe mah. Soal rokok jeung jajan mah jigana ditanggung ku manehanana. Pan mana lalaki atuh era pira ditanggung ku awewe. Pokona mah abdi izinan atuh mah. Kawin mah. Aneh wae. Teu mama teu ngijinan ah. Mak, Teu. mak, Teu ah. Kuma ajak cek si mak kuma cenah. teu diidinan. Batang ngidinan makal kadikarekan, disek-sekan abdi ge majarkeun teh. Can boga gawe, can boga penghasilan, anggus neangan gawe heula cenah, neangan kaya heula. Boro-boro maneh nu can boga gawe sujang ya. Ya. Bapak wae nu boga imah sorangan. Mobil sorangan, motor sorangan, sawah lega. Minta izin kami kasih mama. Teu diizinan.